Duh, kemananya aing dengan warung coba pemajikan aing yang hejo di mangkanin bulan puasa teh dengan warung ayeuna buka amalnya bukan ayeuna buka ananya sendal kemana di oh iya duh aing arek dengan warung anu buka sukaan aya di dia ya duh sukaan aya anu buka warung teh aing mah duh kamananya dengan warung kaharap sukaan aya anu buka aya warung ku aing tanyakan ya Bi, kenalan Bi? Iya perempuan, ya sayuran ya. Punten Mang, Mangga, aya Mang, punten Mang, aya roti teh jeung es. nya roti jeung es mah cuman can waktuna engke imah kada dasar. Kapan bulan puasa ieu teh. Mang, Lupa wae. urang mah sugan teh geus buka Nya emang buka warung nama, tapi aing nyiapkeun es mah can aya, esna can araya. Engke paling oge jam 5-an. Urang mah aya ayeuna. Pan puasa kene kana jam berapa ayeuna? Suka newas ya mah. Urang mah teu puasa. Teu puasa. Teu meunang we kieu mah, engke burid da itu mah budak mah. Da pedah budak liberean setan aya kolot teu meunang. Kolot asuh yakin nyerahkeun kolot-kolot. Mang, urang mah arek meuli, lain arek menta, Mang. Lain masalah meuli jeung mentana, pan maksudna kan itu puasa. Yes. Makan mana teh kemarin geus kolot era tuh ku batur ya kirek buka puasa. Kalau bener. Eta mah Mang, urang-urang ama anu puasa mah. Urang kabayakan jeung urang ama jeung amang. Bener oge, tapi kan urang mah mengingatkan karena sarua umat Islam muslim karena bulan puasa gitu maksudna. Tapi heunya Mang bener. Ya sesama muslim urang guru saling mengingatkan mana teh. Tapi heunya Mang urang hampuranya Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, aing era ku tukang warung bener oge nya. Tapi aing arek nyemper si Alek ka imahna. Si Alek mah tara puasa jelemana. Ku aing separkeun ka imahna. Aing arek neangan si Alek bukan aya di mana. Si Alek mah lamun teu di kandang domba di mana? Mudah-mudahan aya di kandang domba geuning gitu jelemana aya. Kebenaran. Ayo di dieu we lah. Sama meh ngarit ke barang dahar lah. Puasa aja. Aing da kumaha teh di puasa dipaksa-paksa ge awak keur teu ngareunah kieu. Coba domba can ngari terus keuneun kan para baneun. Yes. Keun beah kewe bata sapoe dua poe mah di kodoan. Ada rambutan lah. Laleuleuh awak teh. Begini cek dokter ge ai boga penyakit mah ulah telat barang dahar. Lamun teu barang dahar bakal kabuh. Itu aduh.
awak merig-rig wae dilah. Alah, Gusti lomba-lomba cali paraban sing arembe wae. Ya. Aing miruas. Sia kenaon? Ayo, Dim. Yuk ya. Aing Siang teu puasa. Yes, adi saya kerja. Oh, belum. Siap puasa tuh aing nanya. Ya puasa tuh. Halus, saya aing teh puasa ge, loba pagawean, Aing harit domba. Aing penyakit, pang nama aing boga penyakit mah. Ah, Heeh, cek dokter kan lamun telat dahar penyakit mah, aduh kambuh jadi. gitu. Asia teu puasa di sarua. Atuh sia mah da kitu lagi teu boga pagaweanan naon teh kudu nuturkeun aing teh puasa. Sia mah. Ulah aing ada hari ieu hiji. Ini maksudnya sama ada pegawaian teu boga awak jajag teu boga kos aing penyakit mah teu puasa-puasa satetim. Oh ya. Udah. Itu tah sabodoh teh itu mah urusan sia itu mah. Kabut. Heeh. Da ini Jadi stres kaina. aing mah teu puasa mah aing boga penyakit mah. Dipu euy. Ripuh. Arek paeh mana? Moal paeh mah. Sugan teh arek. Lah aing menjag-jag mencager nek puasa da wajib ai puasa mah. Ames euy. Ngaung mah. Tadi aing dicarekan gunung gablek warung leh. Mendingan Di itu tuh. apa saya nyokot? Tuh. Naon tuh? Ya. Aing teh peda arek meuli roti jeung es. Ulahun goblok. Barang awek we ka aing teh. Hari kitu namadakan ieu teh bulan puasa. Tapi heuh bener. Bari jeung sa bener oge meuli lain nyokot. Kan kitu berenang Mantap aing arek ka sia teh. Sugaan sia teu puasa gitu. Arek teh teu puasa geuning sia. apa gua pengen ngarit gitu dengan dia. Ka mana? Nya kan nu loba jukut lan yang naprak-aprakan nya domba. Untuk ku aing saan nek maraban. Aing kan boga uruskeun domba. Udah jeung aing aduh Ya. Coba ke sia asal ditempakannya. nyetarai ditumpakan. Da aya Benar, badotna ya. aya nanaonna aya. Besi arek ku sampai. Mu aing mah. Ame loba maksudna domba aing. Ya, ku sia tumpakan lek kali-kali. Si goblok. Hah? Kebalik. Amun arek di sampai gitu. Mu aing mah. Da geus bau. Da ini kalau unggal poe. Goblok sama. Ya tah, barang dari tah. Ayo Nah, nyangeuna. Ini kitu mah. Goblok sampai mati puasa ngomong teh. Balik sih ke mana karep. ya lek. Arek teu puasa. Lebaran ini mah urang. Sakudu nama lebaran mah khusus jeung anu puasa eta teh hari kemenangan. Nya heueuh kemenangan nu puasa teh urang teh nahan hawa nafsu lapar. Nah pokoknya sapoe jemput tah. Jadi urang Nah anu teu puasa bada teu kudu geuleuh lebaran da puasa getara atuh sek teh. urang mah hayang ngilu euy. Lebaran Ke era gitu. batu, Ke era gitu. salat ka masjid lek. Era apa lain ku jelema maksudna kudu nyieun urang ku Gusti Allah itu kudu era. Da lebaran mah khusus jeung anu puasa. Tapi Ai sabda teu puasa, munggal poe Ya. berarti sarojek lebaran Aing nanya, nya. geus lebaran arek ka mana sih ya? Usaha teh. Geus nanyakeun geus lebaran arek ka mana usaha teh sia mah puasa ge can beres ayeuna. Ya apa tuh lek aing mah. Aing mah kan arek bisnis. Ya syukur saya Nyar boga hayam. bisniseun mah. Nyar hayam lek. Aing Beli lah. iya nguruskeun ieu jeung ka sawah. Heeh. Syukur-syukur anu lain Da eta. gitu. Ya, ayeuna sareng ka mana geus kieu? Aing arek ka ditu Sugan aya barudak. Lumayan lah. Tadi tuh ka mana daripada seluntang lantung mending lu jeung aing ngarit. Aing baturan ulin. Balik ulin. Ya mah domba-domba sia anu menang duitna sia
maka ka aing ini ngarit siap ngarit lah Asya yang barang akan di aing goblok. Kuanya beri bere ke satu kuai di kulian. Da aing mah kudu ngalororakeun ka sia teh. Ku aing maturan aing teh. Ku aing dibere duit mah. mau anget aing mah arek mangkat ah sukaan aya balade Goblok kayak gitu sih mah. Lah ayeuna nama tuh. aya aing arek mangkat ah sukaan aya balade si Alek mah aing arek mangkat ah si Alek mah arek karet ah goblok teh benar Si goblok soti mah. Padahal mah ku aing di kuliah maturan aing ngarit. Ku aing dibere duit gocap-gocap ae mah. Boga jeung ngopi jeung beli rokok. Dasar. Kamana karpe luntang-lantung teh. Sorangan aing ngarit ah. sukaan aya balada aing balik ah Iya, ke mana sih ya? arek Dem, ke mana? arek ngabuburit Emang mana puasa gitu? ngapuasa atuh Aduh, jago. tinggal atuh Percaya aing geus teh udah bulan puasa kudu puasa nya. nanya tuh Batu aing itu balik balik. kemana Aing mah aing balik mah. Anduk Bersyukur aing puasa mah. hati pengko aing padahal mah aing teu puasa lebok ya Benar itu si Otim puasa euy. Iya, masih dan lulus. Akan lah. Percaya mun puasa mun bulan puasa mun mah teh.